Terus nyangakeun. Pasian mugikeun kabun lanceuk mah nyaurkeun kieu. Ieu jelema nu tara gering ayeuna mah geringnya sabulan leuwih. Lanceuk kangarin ti baas. Dan terus sim kuring sabaraha puluh tahun Bang Inten. Teu ngalaman namru sapertos kitu. Paling sadinten enjingna sehat, sadinten enjing teu we diolah diolah diolahraga ke. Tapi ku ka sasiha ayeuna mah karesan gitu, kapasihan hampir 2 sasihan. Tapi rada kanyos cenah. Teu sapertos anu bikin kasim kuring kan kabungkur resep kana hut head gitu nya, kana bela diri gitu. Kayak rencangan urang cerek sim kuring papa. Pas papa teh bongkok, tiga aki-aki itu ngargung. Lah itu saha cenah. Nya cenah. Nah badah. Ieu lama cenah pikasieun leumpang nanti. Damuhun daras atuh. Leumpang kan biasa loba gaya sim kuringnya. Itu tuh. Dada kapayun. Ayeuna mah bongkok. Duikeun kapun bojo mah nyebatkeun. Kawitna teh bapak api ayeuna mah gentos. Disauran sim kuring. Naon cing Pak? Ayeuna mah si Abah. Da bongkok atuh. Papa teh kieu. Alhamdulillah ku Allah kasihan. Teh acan waktos panginten. Ikene biasa jawaha keur biasa petepang wajah sareng para iwati iman jadi jama anu tedamang nedasiam kuri nedasiam punten sim kuri setiasa ngalayat dasim kuring ge sami bangidannya ayadeun ayeuna mah urang silih doa mudah-mudahan tedamang ku Allah dipasihan kesehatan dia biasa anjeun urang silih doa urang saya sangki we ayeuna bobo ting ngalayat deh beureun teu damang dikasim kuring pun adi Ustad Amin ti Cibiuk cenah teu bisa ngalongkeun bae min tong dilongok nu penting silih doakeun amin cing sehat kitu we silih doakeun tong ka dieu cing teh bisi katudingan der cing teh amin ka imah datang ka imah cing teh ka Cibiuk der amin gering nudingkeun saha wah cenah gara-gara ulin ka tensiaa cenah ngalayat jadi we gering bisi kitu tak ayeuna mah ngedas punten urang silih doa. Para iwati iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring bade misahkeun di antawis anu tadi ku sim kuring diaoskeun. Surat naon teh Bu? Pak? Surat Ad-Duha nya. Asa kitu we. Wadduha. Sok sanaos panginten kurban tos kalangkung. Namun daya lepatna urang ngabentenkeun antawis kurban sareng korban. Margi kurban teh ayeuna teh tos jadi bahasa Indonesia. Terus teh tos jadi bahasa Indonesia. Kurban teh jadi korban. Padahal kurban sareng kurban itu konotasinya jauh pisan, Pak. Sumawi urang sadaya upami tama ditaros pada urang sering ngaos di masjid Bu ari kurban teh tina bahasa naon Bu? Korban teh kurban teh. Ke urang kayak bisa dihartoskeun bisi ke dina waktosna. Seperti kamari dina waktosna kurban teh disebatkeun atanapi nu diaoskeun teh nyaeta cenah ari kurban mah tina koruba hartosna teh kurbanan. Nah gitu kan ya. Jadi bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Padahal hartos koruba teh benten sanes hartosna korban.
koruba teh. Soklah upami ibu teh mah, upami nyebatkeun ibu sosobatan sok disebat teh naon, Bu? Mun ameng ka itu kade teh menilai teh. Naon disebatna? Akrabnya, akrab muni. Ceu eta si ibu muni akrab. Duaan teh kadu kadieu. Itu kan korib. Artinya mendekatkan saling. Jadi upami dicanak di hartosna koruba teh deukeut lajeng kadituna teh koroba upami dina pelajaran sorof mah tasrif mah koruba yakrubu tapi dina Quran mah koroba yakrobu terus wala taqrabul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Mangga tiasa bade dicanakan bab 2, bade dicanakan bab 4, mangga tiasa. Jadi karena koroba teh caket. Jadi sanes kuruban, sanesnya. Lajeng ditamihan alif di payuna teh koroba teh tamihan alif payuna. Upami cek bahasa nahwi mas, oh eta teh isim tabdil. Aqrabu leuwih deukeut, hatina aqrab, akrab pisan. Ta ayeuna mah sanes ditamihan alifna di tengah-tengahna teh dina kalimat rokna teh ditasdid. Qarraba yatakori bu takoruban. Tadi mah. Tah upami di tengahna ngange ro, maka hartosna teh itu cara mendekatkan, menghidangkan, atanapi mempersembahkan hartosna teh. Mata upami urang koruba kita lebih pisan. Tapi Rasulullah SAW dina pelaksanaan kurban eta nyanak tina kalimat anu surat ad-duha anu tadi teh. Kiranya urang cobian. Doha tudohi udhiyatan. Doha saurang lalaki geus ngorbankeun. Telah berkorban. Jadi lain ngadeukeutkeunnya. Sanes. Tadi mah aqrab ngadeukeut. Kumawi kalimat kurban sareng korban itu berarti bisa. Yudahi rek kurban ngagunukeun acis persiapan miringan kurban. Nah, yudahi artinya jalma anu rek persiapan kanggo kurban. Kanggo korbankeun. Udhiyatan eta peupencitan. Nah, numawi Rasulullah SAW dina nalika waktuna ibadah kurban teh ya. Rasulullah SAW nyanak tina kalimat ente nganggo kalimat akrob, koroba, akrobu, atanapi koroba. Tapi Rasulullah nyanak tina kalimat wadduha. Wadduha teh artosna demi waktu naik sepenggalan demi matahari
demi matahari naik mulai memanas. Awitan haneut cek bahasa urang mah, cek urang Sunda mah naon? Tujuh haneut. Rumawi dina waktos kurban teh biasana keur mejehna ngeunah moyan. Para iwatu iman nu dimuliakeun ku Rasulullah sallallahu. Para iwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina ngalaksanakeun ibadah kurbana, Rasulullah teh marentahkeun teh ku anu jalu. Ari eka samin teh sareng kurban. Bu, Pak, pelaksanaanana saminya. Kurban kudu mah eka oge kudu nanti aya eka ku sapi mah nya. Ari kurban mah kudu kuno. Ari eka mah kudu anu ku jalu. Sekali deui. Kurban mah kudu mah jalu, eka mah ku jalu meunang ku bikang oge. Tah aya kitu. Terus teh eka mah kengeng nganggo anu domba anu bikang. Tapi kurban mah wayahna kudu anu jalu. Hadisna an Abdullah bin Amr bin al-Asy, di Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW umirtu, kaula diparentah fi yaumil adha, dina dintenan pepencitan, dina yaumil adha, dina pepencitan, dina poean pepencitan. Ja'alallahu idan, dijadikeun atanapi diramekeun. Hari Id sabaraha hiji? Kanggo pelajaran kanggo urang bae. Id di Islam aya sabaraha? Aya Idul Fitri, aya Idul Adha, aya Idul. Jadi naonnya? Idul Jum'ah. Berarti ide aya tilu. Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, tilu. Daya langkungan. Kami wajib gini komplit mah pada Jumat. Para iwatu iman dimuliakeun. Idan dirayakeun. Ja'alallahu Allah ngajadikeun lihadihil ummah di naon keur ieu umat teh supaya diramekeun dirayakeun. Maka jaa rajulun datang we saurang lalaki. Pan tadi teh urang diramekeun nu gaduh sato jalu teh dipotong anu ngagaduhkan sato anu jalu teh supaya dikurbankeun. Lumawi Abdullah bin Amr bin As diparentahkeun ku Rasulullah teh sangkan dirayakeun. Jadi diramekeun lah gitu. Za rajulun datang we saurang lalaki. Ilam azid ila udhiyatan unsa. Kumaha cenah? Lamun teh mah eueuh naon? Kumaha cenah lamun teh mah teu aya anu dek dikurbankeun teh teu aya anu jalu.
Kan ayatnya anu bikang. Afaullahi biha. Sing cenah Abdullah bin Amr bin As. Nah kaula kudu mencit eta sato. Tah ieu nuduhkeun jadi hukum. Jadi syarat, bentar, jadi syarat yen pepecintan dina ibadah kurban teh. Entong cenah. Lah entong. Tong dipencit cenah. Ari nu bikang mah. Angin anu bikang nu aya teh apa udahi biha. Pencit entong cenah kurbankeun entong. Lah entong cenah. Walakin tak kudu min asfarika tapi cenah tah sabagian kuku-kuku anjeun teuk-teukan. Wata khusus syaribaka kumis anu panjang teh dina nalika tuang teh ulah sina napal sangu dina waktu id teh di setiknya sebenarnya teh digunting mangga pokokna mah bulu-bulu diberesihan dina waktosna Idul Adha batur mah sibuk mencit panitia mah ngurus daging ngiloan kanggo bagikeun ka masyarakat. Tah anu teu kurban mah sibuk neuteukkan kuku naon rambut dicukur diparas lajeng kumis disetik cina kasep mun pameget lajeng anu bubuluan dibersih tamamu ing watil kadzalika eta teh tamamu udhiyatika indallahi azza wajalla ta eta teh pikeun nyampurna atanapi sampurnana ibadah kurban aranjeun kahiji teu modalan ari neuteuk rambut modalan teu neuteuk kuku henteu kudu dicukur aya cukur mah modalan palinglah sabaraha 10.000 meureunnya paling modalna meureun meuli silet beresihan tapi Rasulullah disebutkan tamamu indallahi kasampurnaan mungguhing Allah subhanahu Numawi para itu iman sadaya nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala nalika mencit Rasulullah ge nalika mencit kurban teh Rasulullah mah ngaduakeun teh min ummati waman yudahi walam yudahi min ummati. Rasulullah nalika mencit kurban teh bismillahi wallahu akbar nalika bismillahi Allahu akbar nalika mencit eta sato teh Rasulullah bari ngadua teh minni ti abdi sareng min ahli ti keluarga abdi jeung jalma anu kurban jeung jalma anu teu kurban min ummati ti umat kaula jadi Rasulullah mah kacanak sadaya benten ejeng mencit kurban anu ditataan hiji-hiji tobi nu ditataan hiji Bismillahi Allahu akbar minni ti abdi tinu mencit meureun sim kuring bin polis bin kadi teh saha hilap deui hayang sim kuring bin bakri bin naon ka itu teh tah eta mah hiji-hiji dipapai nu saja kabagian teu Rasulullah mah kabagian nu teu mencit oge nalika Rasulullah motong teh di jalma anu kurban jeung jalma anu teu kurban min ummati ti umat bijaksana kene Rasulullah daripada jalma anu tukang mencit ayeuna ditataan hiji-hiji mah bijaksana henteu nu ditataan hiji-hiji teu eta mah sakeluarga geuning keur manehna Rasulullah mah bijaksana aya kalimat min ummati ti umat kaula anu lam yudahi teu kurban para iwati iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta kurban secara khusus anu disunahkeun ku Rasulullah SAW.
Kajeng ayeuna urang sadaya di antawis ibadah kurban anu umum. Aya ibadah kurban anu umum. Pengorbanan urang. Dina Quran surat Al-An'am ayat 162. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad, ucapkeun ku anjeun Muhammad surah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengorbanan secara umum. Inna sholati saestu terus henteu salat abdi ngarupakeun pengorbanan ka Allah Subhanahu wa taala. Cobian ku urang telah. Nalika urang sibuk, nalika urang keriweuh pada melan, nalika urang loba pibacieun, ngong teh diajak adan, cing kumaha perasaan urang. Rek nyokot pibacieun, rek pagawean can beres-bereskeun, atanapi rek ngaburu panggilan Allah. Sabab dek nyipta waktu, bade nyipta waktu anu bade ditinggalkeun ku urang sabaraha menit. Korbankeun pibacieun, angkat ngalaksanakeun. Sabab salat nu mangrupakeun proses akhlak manusia. Di mana beres salatna maka bakal beres segala rupa. Beres salatna akhlakna ge amalna ge bakal beres. Salatna kumaha atuh? Tuh jeroan deui nya. Nah binalika urang takbir Allahu Akbar. Emutan teh leng ka mana duh boboting moal ka bagian daging mangkaning mencit nage ngan dua. Nalika takbir teh, nalika pas duhur teh dua mangkaning sae RT teh loba. Paling geus sakorapat. Eta keur salat mikiran daging, mikiran masak. Kudu meuli bumbuna. Dak loba paling kabagian sakorapat. Kapikiran dina salat eta. Nah salat anu kitu anu jadi pengorbanan ka Allah Subhanahu wa taala sarta jadi akhlakul karimah urang sadidin. Raoskeun. Kang bujang gitu kadang-kadang sim kuring ngesep ngoleh. Kayak di RT hiji biasa kan 2, 3 kamari mah. Ih gebeg sim kuring keur namru biasa teh sok ngubar teh gitu. Tapi acan sakasi di teh sim kuring teh sok ngubar ka masyarakat teh. Teh ngurilik. Sana bade kurban. Bu bade pilih bade ku adis di satu. Insyaallah cenah tah. Oh, mohon. Seratkeun nya. Tong wara sanes ieu mah kanggo ciri we wungkul. Mun atuh ari kitu mah ciria. Papa saden. Terus ditaros di ciri. Kamari mah sim kuring namru dugikeun ka pun paman. Da cenah ieu teh kumaha atuh cenah kurban teh. Aya sabari hiji. Aya nama kieu cing teh. Sok ayeuna nyieun. Da cing teh anak teh bisa keluar. Awak ripuh keneh tumpang ge ngalang layung cing. Rampeo lah. Aya nama kieu nyieun we eta cing teh dina bor sok tuliskeun. Tulis we cing teh ana pangeulan. Sugana cing teh batur ka miluan. Kumaha cenah. Sok tuliskeun we cing teh lah. Diurang akalan cing. Cing teh ana da teh bisa keluar. Wayahna teu bisa ngejat. Nah teh manda. Parengkeun serat we sim kuring hiji. Naruturkeun Bu. Laporan tos samingon. Da cenah aya sasat. Aya. Nya sok. Dugikeun ka eta mah nu terakhir. Dugi ke opatna nu bade daftar.
kumaha cenah tadi udah lapar. Sok kumaha panitia we. Jeung nanyakeun we ka dieu cenah anak lieur lah. Sok we cenah uruskeun, diajar. Mecakan lieur. Nya karaos Gus panitia teh lieur, Bu. Mawi upami ibu-ibu ninggal nalika tos daging tos ngaleuyah, ibu-ibu ujuk lumpat we ka tengah. Sing Bapak abdi sapotong. Tah teu ngarasakeun liurna mah. Dimimiti waktu sabaraha poe lah liurnya. Panitia mah liur. Bari jeung kabagian sarua jeung teu capek. Teh. Taroskeun geura ka panitia dieu. Sami henteu kabagianana sabungkus lamun teh mah setengah kilo, panitia hari nu teu mantuan di luar sabaraha kilo? Sami setengah. Matak cing salah. Lamun aya nu kurban menta kulit pasihan. Ade ulah, oh moal ieu kulit mah bade diicat. Pasihan. Ya. Dulu aya nu pangheulana cenah abdi cenah teu kiat ya, hoyong nuang daging sapi. Pasihan ngan ke cirian. Nalika ngabagikeun dibere. Da geus pangheulana. Cirian. Nah, para iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengorbanan urang sadaya dina salat anu tadi. Inna salati wa nusuki. Lajeng wa nusuki teh pengorbanan anu ngaluarkeun harta anu ieu teh wa nusuki teh dicanakna teh tina wa nusuk. Nusuk teh ieu teh kanggo pelaksanaan ibadah haji. Maka keur ibadah haji hukumna teh wajib. Jadi sekali di ngalaksanakeun pepencitan udhiyah atanapi udhiyatan pepencitan hewan anu rek dipencit atanapi dina pelaksanaan ibadah haji nu ngalaksanakeun ibadah haji maka wajib hukumna. Anu teu ngalaksanakeun ibadah haji mah sok sanajan di lingkungan Arab atau wajib. Sunah teh hukumna. Pilih gitunya. Pergi ayah. Sing saha jalma anu boga kamampuan pikeun ngalaksanakeun ibadah tuluy teu kurban. Maka ulah deket-deket karena tempat pangsolatan kaulah. Jadi sing saja mah anu boga kamampuan pikeun ngalaksanakeun ibadah kurban tuluy teu kurban maka ulah deket-deket karena tempat pangsolatan kami kaulah kami. Berarti anu tara dianggo salatnya di mana? Di mana Pak, Bu? Tara dianggo salat di mana? Di WC. Lajeng di mana? Di kuburan. Berarti di tempat nanti di WC jeung di kuburan. Jalma nu mampu bari teu ngalaksanakeun ibadah kurban. Kebeg mimitina mah untung hadisna dhaif. Hadisna lemah teu tiasa diangge. Bungah deui we atuh anu teu kurban loba duit teh. Tadi nanggeus dihinakeun ku Rasulullah. Untung hadisna dhaif. Para iwati iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengorbanan harta urang pikeun ngalaksanakeun ibadah haji cing sabaraha juta ibadah haji. Ngorbankeun harta anu diteangan ku urang nu diusahakeun sabaraha taun dikumpul-kumpul ngadon init ka ditu pikeun ngalaksanakeun ibadah haji. Itu pengorbanan yang paling. Budak ditinggalkeun. Keluarga ditinggalkeun. Can jauh can nepi ka ditu ge pan karek semet beus naik kana beus gegecing cangaringha kabeh careurik. Cari nakdak, cari ramai. Geus ngorbankeun dulur urang. Geus ninggalkeun. Nah, pengorbanan ibadah haji. Nya fisikna, nya pesakna,
nya keluarga, nya harta sadayana dikabulkan. Nu ngalaksana. Wa mahyaya kahirufan urang sadaya ge mangrupakeun pengorbanan ka Allah Subhanahu wa. Nalika urang ningali anu pangharaman maka bertahan. Kecilakaun. Wa mamati kematian pun juga disangat. Hidup dan mati pun sebab urang sadaya dimimiti urang ngarukutuk nepikeun ka urusan pemerintahan maka urang sadaya diatur ku Islam dina kahirufan urang. Bade ngabus ka WC ngadu. Keluar ti WC bade monok ngadu. Gugah monok ngadu. Bade tuang ngadu. Atas tuang wa mahya kehidupan diisi dengan zikir. Mawi upami disebutkeun dina ibadah jami anu ngalaksanakeun ibadah haji teh nyaeta kuduna teh disebutkeun la'alakum tatakun teh mudah-mudahan jadi jalma anu takwa teh nyaeta bahwa anu ibadah haji nu nalika ibadah Jumat dan nu ngali ibadah Jumat mah pantaraan sadayana. Tah sabadana umuy ku Allah dianti-anti sabada ngalaksanakeun ibadah. Nu ibadah haji di ditu mah husu sabab nuju ka Allah Subhanahu wa taala. Tauhid di ditu nu langkung nu kedah langkung. Urang oge nu ibadah Jumat. Kedah diperhatikan zikrullah zikir ka Allah teh tah sabada Jumat. Kedah diperhatikan. Di Jumat mah eling ka Allah. Aya nu teh eling. Ah ge. Dewe. Para iwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu. Eta canta wisnu. Sadayana proses anu ku Allah Subhanahu wa taala sangkan dilaksanakeun ku umatna. Kataatan ka Allah maka ieu jadi catatan pikeun sogrogkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Margi proses urang tegasna perilaku urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala teh sadayana ditumplekeun keur merhatikeun manusia. Tim ngawitan waktu, tingawitan poe, tingawitan tempat, serta tempat berbijak kemana urang wae angkat. Itu ku Allah diperintahkan supaya naliti manusia sakabeh. Salat, ibadah haji, nalika kahirupan, lajeng nalika maut di akhir hayat. Sadayana diperhatikan nu ku Allah diperintahkan. Naon anu diperintahkan ku Allah teh? Anu sangkan ngajaga dina proses anu engke bagis ku Allah Subhanahu wa taala dihakiman manusia sadayana. Dipanggil ku Allah sorangan-sorangan. Saha anu baris nyaksian. Di samping Al-Qur'an nganyatakeun yen syahida alaihim jadi saksi ka jalma-jalma ka sakabeh jalma. Tamuhum panguping urang wa absaruhum jeung paningal urang sadaya. Wa juludukum julur sak kulit sakujur. Sadayana syahida alaihim nyaksian ka urang sadaya. Lajeng baham anu tadi bisa nyarita di alam dunya ku Allah ditutup. Nu bisa nyarita naon? Lah ihim. Nyarita teh 2 sampai
nyarita ka Allah. Di samping eta sah naon tadi di hadis riwayatkeun ku At-Tirmidzi hadisnya katam piti Rasulullah SAW punten ti Abdullah bin Amr bin As saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaoskeun ayat al-karimata ayat anu mulia sareng para sahabat kempel sadayana sareng para sahabat nuju kempel ngariung kieu Kanjeng Rasulullah ngaoskeun ayat azazalah henteu sadayana ngaoskeun teh diaoskeun ku Rasulullah teh yauma idzin tuhaddisu akhbar mawi Rasulullah naroskeun ka para sahabat nunjuk kempel ngariung kieu ma akhbaruha naon cenah akhbaruha teh cing cenah saha nu qalu ngawalar para sahabat teh Allahu wa rasuluhu Allah sareng Rasul qala Rasulullah akhbaruha yen disebutkeun akhbaruha teh anta syada ala abdin au ummatin ieu teh nuduhkeun kana abdin teh nyaeta az-zakaru wal unsa pamegat sareng istri dinuduhkeun ka pamegat sareng istri anta syada ala abdin au ummatin taeta teh engke bakal nyaksian ka lalaki atawa ka awewe bima waqa'a ala dhariha nalika aya di satu kangeunana nu geus kaliwat bakal kasaksian Pakalas maka nyarita teh nyaeta cobi kita urang beratoskeun idza zulzilatil ardu zilzalaha tungtungna naon idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha hanya yauma idzin tuhaddisu akhbaraha tungtungna naon ha eta jadi pertarosan Rasulullah teh naon ha eta sabab teh dijelaskeun dina Al-Qur'an Rasulullah teh naon ha eta hadzal ardu eta teh bumi taneuh qala nyarita fa'atu kaza wa kaza kuring migawe anu ditugaskeun ku Allah teh kieu jeung kieu moe dina syarahna disebutkeun wa kam syahidat bima waqa'a alal insani sabaraha loba cenah sabaraha loba eta anu nyaksian atanapi nu disaksian ku eta bumi bima waqa'a nalika eta jalma aya di dinya tuluy geus milampah pagawean ala dhahriha nu geus kaliwat di satu kangeuna mawi syahidat alaihim anu angsa al insanu anu manusia mau pohokeun kana eta teh naon atuh nu bakal jadi saksi di samping anu tadi tina Al-Qur'an tos dijelas panguping paningal awal sakuju jeung sampean nu bakal ngabejakeun ka Allah naon atuh nu bakal jadi saksi Sumguring ke atas tipain ngadugikeun. Ngenaan saha cenah? Jessica membunuh Mirna tahun sabarahanya. Nyakeun melah tahun nama.
Yang penting mah hasil sidangna we. Jessica membunuh Mirna. Numawi Allah teh CCTV nanti langkung di CCTV anu Jessica membunuh Mirna dina hiji kafe eta. Cobi kita perhati. Anu angsa al insanu anu manusia mopohokeun alaiha kana eta. Naon cenah? Anu syahidat alaihim nu bakal jadi saksi. Al zamanu. Zaman teh waktu. Waktu bergilir. Di mana orang aya terus aya nuturkeun waktu. Ibu nunutan di juru aya. Bapak-bapak nunutan aya. Oke, jam sabaraha dipanggil gitu. CCTV Allah. Tanggal sabaraha ngaji. Oh tanggal sakitu jam sabaraha nunutan. Jam 8 kurang 8. Aya dicatat. Nah nun catatkeun anak waktu. Al zamanu. Al makanu belah mana nunutanana? Belah mana nunutanana teh? Deket tihang. Di tengah. Kumaha ungut-ungutanana dipraktekeun. Usaha itu teh. Al zaman, al makan tempat. Serta mahaluhu nu aya di sakurilingan ieu. Maksudna jalmi nu ngaos ayeuna syahida jadi saksi. Alaihi keur eta jalma. Pan urang ge ti ditu teh juru ngintip ka itu teh. Oh si A nu nunutan teh gitu. Pan aya reres teh. Nganceng ti ditu teh, ti belah kenca di belah katuhu teh. Tapi insyaallah da ngaji. Tasadayana ieu teh kumaha proses Allah Subhanahu wa taala. Gambaran lah ieu mah gambaran. Jessica nalika membunuh Mirna. Bahkan urang sadaya dina nalika dek berbuat teh mau berbuat kesalahan, mau berbuat apapun sadayana dina ucapan ari ucapan mah nu nyatetkeunana teh ma yalfidu min qalin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada suatu ucapan pun yang tertinggal kecuali ada catatan raqibun atidun. Raqib dan atid itu mencatat. Urang diucapkan. Ibu misalnya di ditu ting di dieu nyaritakeun ngobrol usadaan ini mah peotnya. Aya caritana. Jam sabaraha? Aya. Dina ucapan dicatatkeun kumaha. Maka syahidah alaihim bakal jadi saksi kapeun. Numawi ke jalma teh urang teh jalma teh pan urangnya. Bakal dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala teh sorangan-sorangan. Dihakimi ku Allah. Urang macakeun sabab ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Sok kadinya hasil usaha anjeun. Nalika anjeun ngusahakeun hirup di alam dibacakeun. Bisi macana salah. Jam sabaraha jam sakitu dibacakeun jam sakitu. Ku urang. Kaning tulisan ge pararanjang. Satungtung deuleu banyak. Sadayana catatan malaikat. Aya nu sae nu disaksian. Poe maka bumi anu dicicingan ku urang ieu jadi saksi dirogrog urang teh. Ku Allah dihakimi. Panggil sorangan dirogrog. Asyah lamun teh masalah meureun maca lain kitu sia hoghag sadayana cek waktu kieu cek tempat kieu lajeng anu sakurilingeun kieu matak didinya sebatkeun Allahu ahkamul hakim. Allah anu bijaksana. Mawi para teu iman sadaya upami ku urang dicendekeun panginten saya sanes jalma nu kamari kurban kete bakal rebok ku babawaan. Nyanak tanukna kuruniha wa adfaliha nunyanak talapokna nunyanak tanukna nunyanak buluna
ka Allah teh sogrogen Gusti ieu abdi tos kurban tak ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adfaliha wa syu'uriha sadayana disogrogen ka Allah subhanahu wa hasil ibadah dumawi sadayana nu dipraktekkeun ku urang engke mayun ka Allah subhanahu wa rebu ku cacana dicana ka Allah subhanahu sarta disaksian ku sakujur awak urang lajeng disaksian gunung riung lajeng disaksian ku waktu lajeng disaksian ku zaman lajeng disaksian ku tempat sadayana tertuju ka hiji jalma anu disogrogen ka Allah para iwati iman eta panginten lah nu tiasa kadugikeun anu tadi teh judulna teh nyaeta akhbarul ard kewara bumi artina ke bumi ngahabarkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala naan amalan kurang sadaya hiji jalma mudah-mudahan rupi anu didugikeun ku si ala kadarna kuring teh nyeunah bahan teh bahas naon garasan aya keneh mangiteun dina taar kita mudah apel biasa mereka dugikeun mudah-mudahan kurang sadaya manfaatkeun tegasna mah tes Allah subhanahu wa ta'ala lajeng aktivitas urang sadaya sadidinten sadayana diperhatikeun ku Allah subhanahu jalma nu mukmin mah pasti boga keyakinan kiraku urang berbuat itu teh kiraku urang dek nyeun kasalahan sabab disaksian oge geuning lain apa urang hungkul lain batur hungkul tapi waktu tempat jeung aya di sakulingan nalika urang ngalakuan sadayana dicatetkeun jadi perhatian ke dilaporkeun dulna nu tadi teh akhbarul di berita-berita di bumi nu bakal ngebutakeun sakitu nu kapiatur nada siapunten keun kuring qulu qouli hadza assalamu